urang teruskeun di bro dongeng ti bro. Kang ayo siap. Geura hirupan eta pergi ngerekam entos Kang sok tinggal prung. Si eta mah barudak melah baenya cenah sare da si bunyi rokok mong eta tadi. Kang si Songom jeung si Ponges mah karunya apa yayan? Karunya kumaha Kang? Pansoran dari ripuh tangeuleun ngomongna. Bro nu ka-20 bro. Ka-18 maksudnya. Besi bodas jeung cin kecrik cuma bae dipicinta. Cuma bae dipicinta. Naon bro? Batu kecrik Kang. Bahana naon bahana? Naon bahana teh Kang? Poho deui Kang. Eta teh ngaranna teh timah. Jadi besi bodas jeung cin kecrik teh timah. Tadi aya cumahnya, cumah bae dipicinta, cumah teh timahnya. Gitu. Nuka 18 bibika tipung tarigu ku akang tacan kaharti. Sarua Kang, kowe enggak teu kaharti. Sade si bunjir nyalinur. Aduh, tapi asa nyamuk nyalinurna teh. Naon bro? Kang naonnya tan kaharti. Ku akang can kaharti komo ku abdi. Roti atuh sia teh ah. Nya bibika tipung tarik bener roti. Urang teruskeun bro, nuka 20. Bulu panon wates taar itu nyai meuni geulis. Mana Kang mana? Lain mana itu. Wangsala naon? Bulu panon wates tuur sok bulu panon. Ya tapi lain bulu panon sebenarnya. Aduh Kang jadi teu konsen gara-gara anu geulis. Mana? Tuh Kang kemana? Halis ya teh bro, halis. Halis. Bo konsentrasi atuh bro 20 hiji. Cangkir bahana beling, masing ulas lahir batin. Naon Kang lebaran age acan? Situ joyokan lebaran. Make jeung mohon maaf lahir dan batin atuh Kang mah. Masing welas lahir batin. Naon atuh? Taluk da teu konsen maneh mah. Cangkir bahana beling, masing welas berarti gelas. Padahal gampang nih Kang. Nyakal 20 hiji. 22. Cak-cak gede kadal bilik ulah rek dipake mokaha. Naonnya poho akang ge cing maneh ngeuteu. Bujang atuh akang poho komo uing. Taluk ini kakarek pisan teh ngadengena can aya gambaran. Naonnya ulah rek dipake cak-cak gede. Toke situ bro. Bener toke Kang bener. 23 bro. Catetan bulan jeung tahun juragan menak utami. Eta buku diari. Buku diari mencoban beula zaman lupus. Apal maneh lupus? Apal Kang? Singkatan teh tina naon? Lupakan urusan percintaan, utamakan sekolah. Urusan iya apal naon je juragan menak utami. Talu Kang. Almenak setah. Si bunjir mah sare teu dibantah ge siga nu geunahe nya euy. Ada kitu Kang saya mah. Padahal mau dipotonya Kang. Upload ke Facebook. Entongah karunya. Berang teruskan anu ka-24. Cau gede ngan sasikat taya teuing bagja diri. Aya eta mah gampang. Naon eta mah menipas bisa naon. Nya eta bagja berarti cau bagja Kang. Bener. Aduh halus teuing mah euy. Deket teuing kana jawabanana nya wangsalna eta kasebut pisan. Keun aya. Ulah nu hese kabeh. Uloy nu ka-25. Cikur jangkung pamuraan kapalai siang jeung wengi. Pada eta mah lalai. Naon itu cikur. Pak naonnya kalakai. Nya itu cikur jangkung pamuraan tah paragi murah zaman baheula mah paragi murah sio ame sieuneuh uka-uka. Kang. Naonnya? Naon? Panglai. Bener. Reh ya enak ka 20 genep.
cucuk basa Malayuna duriat henteu laksana. Tah Kang si eta si bro teu laksana. Ah naon sia pimiluan ngomong. Naon ieu teh kana parasia sare mah sare kayaknya buncir. Naon cing cucuk basa Malayuna duriat henteu laksana. Maksudna teh bahasa Indonesiana mah heueuh. Durinya. Bener duri. 27 dadampar di pagulingan alim kanu kirang surti. Pal bro dadampar teh naon Kang? Dadampar teh ampar. Dadampar di pagulingan. Pagulingan? Nyata dek keringet-inget. Pagulingan rana kita inu wayang magedingan. Manya rana. Itu penting naon istilah. Surti. Oh, kasur euy. 28. Daun tuhurna tangkalna sok rusras kanu teu aya. Jadi rusras Kang. Tong sok ngalamun teu paragu ieu pikiran. Daun tuhurna tangkalna. Atuh daun tuhur mah kalakai Kang. Lain eta ge bener ngan yang dia lain maksudna ya daun tuhurna tangkalna sok rusras. Daun cau daun cau mah kararas. Hebat. Bro tong nunutan bro. Moal Kang piraku kopi hideung. Biasana kopi beak teu nu anyop. Moal sok teruskeun Kang ka 28eun. Sok. Dodol gula di golongan nu hina kaluli-luli. Dodol gula. Dodol gula di golongan. Tata di golongan nu hina kaluli. Gulali. Bener. Saya bagi pinter mana bro Insyaallah Kang. Gaon insyaallah. Insyaallah bagi pinter gara-gara gaul jeung Akang. Aduh ada kitu teh. Muji ka dewek euy. Terus kayaknya bro, anu ka30 dudukuy panjang gagangna pikir bati ngalang layung. Naon aya dudukuy aya gagangan gitu? Aya eta geuning anu ieu. Anu tama hujan, hahalang tina hujan. Naon ka itu nabi teh? Pikir bati ngalang layung. Payung Kang, payung. Bener ya. Kang dipikir-pikir teh sasikata tarucingan ning wawang salantenya. Intina mah tarucingan teh. Soalna di nuka hiji, jawabanna di nuka 2 aya gitu. Cing anu katilu hiji, anu katilpuluh hiji. Kieu. Gamparan mah sangu atah keur menak kawuwuh sugih. Sangu atah berarti kata kuncinya na. Eta teh lamun diumpama naon cenah sangu atah teh kitu. Aya sugih tadi. Berarti sangu gigih Kang gigih. Barudak zaman ayeuna mah bawa Kang moal arapaleun nya wawang salan teh. Nya saware mah piraku meureun. Kumaha guruna teh ge. Untungnya abdi wawuh jeung Akang. Sok muji. Teruskeun 32. Gedong ngambang di sagara kapalang geus bela pati. Eta mah gedongnya gedong ngambang. Kapal Kang, kapal. Bener kapal laut anu lengkapna kapal laut, bisi kapal udara. Nu pamungkas bro ka33 ya. Hayam tukung sabagunung uyuhan teuing nyadiri. Naonnya bro nya Keke hayam tukung hayam tukung. Uyuhan. Tah. Nyawa cing paheula jeung dewek euy. Kang eta. Puyuh. Ladeknya. Heula Kang. Puyuhnya hebat euy dewek. Jeung maneh sarua hebat. Alhamdulillah beres bro. Nya Kang alhamdulillah. Sok bro pamitan bro. Akang atuh Akang ngemuka. Atuh nya pamiar sadaya rupina ieu wawang salan teh parantos rengse mung 33 tah contona ieu nu bagian kedua. Simkuring sijamit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.